aya nu ngalaman pas ya sareng saroge nya sok sono tara aya panayagan bener cenah we mantap oh gitu leucing geteu atuh situ pas ya mantap tak gitu ieu kabayang nya ribuan tahun dipisahkeun. Tah begitu Adam ditepangkeun sareng Hawa tobatna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sabab nu ngaran tobat mah innahu kana tawwaba saestuna Allah maha penerima tobat. Innallaha huwa tawwabur rahim saestuna Allah maha penerima tobat jeung maha asih. Gitu ditarima we tobatna teh. Dan begitu eta Adam ditarima tobatna didinya Adam mulai bingung. Ya, sabab naon? Sabab anjeunna paratos nazar tadi. Ya Allah, lamun seukti mah abdi ditampi tobat maka abdi rek neuteuk anggota badan abdi sawareh. Deuk naon? Ari aing neuteuk naon cenah makaning geus nadar ka Allah. Ya, bingung. Bingung teu bangitung susah mana nu taya papa adana. Udua naon nu kudu diteuk-teuk. Nekdek lengan sieun buntung, nekdek celi sieun ngarumpung, nekdek suku sieun pincak, nekdek irung sieun pongek, nekdek ramo komo deui. Aduh kudu naon kudu diteuk-teuk kuring bingung teu mangitung tuh susah mana nu teh papadana tungan kuring tungan ya Allah nu kudu diteuk-teuk teu make aeut bisi budak rareuwas. Bingung tah Adam naon ku diteuk-teuk. Untung aya malaikat Jibril. Sa malaikat Jibril teh nu sok kalungsurkeun wahyu. Wahyu mana? Wahyu tukang baso lain wahyu eta mah wahyu ngaran. Lungsur malaikat Jibril dam. Nah Adam mun aman man mun ian tukang son lamun ajang nu hajat ya Adam dam kade euy teu kudu bingung euy bisi maneh rek neuteuk omat ulah neuteuk nu sajen tuh euy deuk diteuk-teuk manu itu tuh nu itu bari nuduhkeun kana parzina, nuduhkeun kana bobogaana, nuduhkeun kana kelaminna. Lan omat euy neuteukna ulah tina puhuna. Sabab nu tina puhuna mah payu ka awewe. Tuh euy nu itu deuk mah tungtungna we wungkul anu manyuna di dinya tah. Dibina dipantoi ku malaikat Jibril diteuk-teuk kunaon diteuk-teukna lain ku bedog lain ku peso kunaon ku batuk anu seukeut dikenyang tah bobogaanana teh anu kokocokna teh geus dikenyang dijebeugkeun kitu ditinggang ku batu nu seukeut jret bret kasep tidinya kita teh awalna bret kasep gitu lungsur ka dieuna Nabi Idris dihitan Nabi Nuh dihitan putra Nabi Adam dihitan kan kabeh dieunakeun eta hitan teh teu populer naon cenah disunatan atau disunatan ge waniun aralim jawa nyeri disunatan teh jawa baheula mah eueuh nu nyecep ayeuna nu nyunatan si nu nyecep da baheula mah henteu ya teu aya eta hitan teh hampir punah hampir teu aya dan dipopulerkan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berusia 80 tahun gitu
Matak agama Islaman dicana ku Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut nage agama milah Ibrahim, milata Ibrahim. Kurban ti Ibrahim, hitan ti Ibrahim, haji ti Ibrahim, tawaf ti Ibrahim. Ibrahim nusyana teh mata disebut nage milah Ibrahim. Dugi we ka Nabi Muhammad, di Nabi Adam teh ka dieu. Tah saparantos dugi ka Nabi Muhammad janten patarosan di para ulama. Nah, sabab ayat 3 qaul, ayat 3 pendapat. Cik ari Nabi Muhammad disunatanana, dihitana yuswa sabara tahun. Mimiti ieu jadi ilmu. Eta teh ayat 3 pendapat. Dina kitab An-Nihayah mah cenah Nabi Muhammad teh disunatan teh disunatan begitu kubrag ke alam dunia ge Nabi mah geus mahtunan masruron geus dihitan jeung Nabi mah lungsur ka dunya teh orokna teh imut seuri Nabi mah beda jeung budak urang kubrag ka dunya teh wah pibangoreun ieu mah yeuh nya aya nu ngotot wah pijegereun ieu mah. Dia mah begitu kubrag ke alam dunia teh mahtunan geus dihitan dilebet wewatangan kene ya sarta masruron nya keke beda panjang budak urang. Nah cenah budak urang mah beceurik bet gogoakan hoyong terang naon sababna pangna orok keluar tina wewatangan make jeung ceurik tuh sabab nu teu ceurik mah sok mawat cenah buru sutuluy ieu mah ceurik ketata hoyong terang reuwas. Nah maka jeung rewas ari nu ngalongok dugul ai kaluar jabrik beja teh gitu beja teh kameramen agak gitu we laharna nya. Nah gubrag teh ka alam dunya budak teh tah anu kahiji mah kitu pendapat nu kahiji mah Nabi Muhammad teh dihitana teh ketika berusia nyaeta begitu lungsur ke alam dunia ge tos dihitan maktunan masruron lain cenah lain nu eta aya deui nu kadua naon ta nu kadua mah Rasulullah mah Nabi Muhammad mah ieu dihitana teh ketika berusia 40 tahun ketika diangkat menjadi nabi dan rasul. Yuswa sabaraka 40 tahun. Eta pendapat nu kadua 40 tahun pantaran abdi meureun disunatan teh. Tah pendapat nu kadua. Aya deui dina kitab Jadul Ma'ad lain nu eta. Naon Nabi Muhammad mah ieu dihitana teh ketika berusia 7 poe kusaha ku akikna. Kebiasaan orang Arab di dinya. Kubrag kadonya 7 poe sunatan mun diurang sok numpong nyeun sangu celok bogikun wah ya Muhammad disunatan wah ajang sok mana disunatan bogikun tumpong teh kebiasaan orang Arab setiap bayi lahir 7 hari teh dihitan cik urang berat ka mana nah gubrag kadunya tos dihitan maktunan masruron nah diangkat menjadi dan rasul dihitana teh ketika berusia 40 tahun atawa 7 dina usia 7 hari nyaeta dihitan ku akina kebiasaan orang Arab nu mana ta urang bade milih wah cenah pa beli nu kahiji mangga nu kadua bener mah nu katilu sebenarnya mah sok parebut pan urang mah nya tong parebut nu penting mah Nabi Muhammad disunatan we ngan jumhur para ulama mayoritas ulama berpendapat anu paling kuat mah anu nomor 3 nyaeta ketika berusia 7 hari. Nah, dan Nabi teh manusia biasa. Anna basaru mislukum. Urang teh manusia biasa. Disunatan ku akina. Maksudna nu kahiji cenah butuh gubrag kadunya mangga bari pendapat eta ge. Dan mayoritas ulama mah berpendapat nyaeta kitu eta cenah tah anu ketika berusia 7 hari kitu. Disunatan lungsur ka dieu ka urang ti Nabi Muhammad jadi disebut lagi sunah Nabi nya ajang sukmana disunatan inget ke disunatan baheula disunatan teh umur 6 tahun abdi mah
Adi sunatan teh didinya tadi bojong kesi aya didinya teh karana teh Haji Unen dipanggilingan oleh dia ditanya muncit domba tuh muncit ayam dua gojok ngobrol ya memang ini teh dikuum heula dina jolang meh baal berenang kolotnya dibuat diperban gitu ya endah teh zaman baheula keur zaman disunatan lampu pencak malahan mah ya lalajo ada urang teh itu tah jadi sejarah tah kamarina aya di urang teh aya kecap disunatan disundaan disundatan tah arin di zaman baheula oge di urang teh di Jawa Barat geus apus Islam teh disebut kerajaan Siliwangi Kian Santang disunatan rabuh segala rupa malahan eta nage hajat nage dipimpin ku Canoli hajat raja Prabu Siliwangi nyunatan saha Kian Santang hajat teh dipimpin ku naon tah ku Canoli Canoli teh pemimpin hajat teh Canoli mah lamun mimpin hajat tara ieu tara nepi ka ngeplos selalu sukses nah cenah Canoli mah boga jampe Canoli mah yo lamun ngisikan eta ka rumah-rumah beas aya jampena kumaha cenah jampena teh ngisik-ngisik keberkahan supedo jadi nyanguan min siji di asri asmali moga ngaberkahan waman sakokomoan pinasten kamerkaan dan jawakan Canoli ya bahasana onci kata ngisik-ngisik ngaberkahan supedo jadi nyanguan min siji di asri asmali moga ngaberkahan waman sakokomoan pinasten kamerkaan bahasa naonnya ngisik-ngisik keberkahan bahasa Sunda ngisikan ameh bekah supedo jadi nyanguan bahasa Sunda keneh meh ngeunah heuk dinyangukeun min siji min teh bahasa Arab tina siji bahasa Jawa bahasa Sunda min bahasa Arab min siji tina hiji di asri asmali sing jadi 10 tina sakureun sing jadi sahuapeun tina hiji beas sing jadi sacomoteun min siji di asri asmali moga ngaberkahan sugan we jadi barokah kan eta tungtungna wa man kan bahasa Arab wa jeung man sing saha sakokomoan nu kokomoan nu gemul waman sakokomoan saha nu kokomoan eta di nu hajat pinasten kamerkaan sing jadi mateus hebat sih cobokan kita ku ngadoakeun ke kamerkaan bade diturutan entong nu urang mah urang Islam mah boga bismillah tak kumager kitu aya nginum era rek minum dah nyumput era tapi ya bismillah alhamdulillah saya heran ya jadi kampung di kota di baheula di ayeuna angareng jika dia Ciherang kurang tuh langsung daun kanu hajat ya sabab cai herang mah cai murni murah tapi biasa gini aja cikopi eta luak gede aduh kegentian sampai ya bismillah alhamdulillah nah itunya jadi ibadah urang Islam sering-ring dumadi sarengkak saparipola sing jadi ibadah ya nah doa pake nah ari urang beli surga teh rek ngandalkeun salat nu 5 waktu wungkul salat nu belang betong
makurup teh sok salat nu urang mah salat subuh kabeh, salat lohor kaas, salat asar kamad, salat maghrib kai, salat isya kasarean buka subuhon kaesan tekanalkeun eta meuli surga teh wah maka beli atau rek kenalkeun zakat fitrah nu satahun sakali nu balik deui ka urang wah kumaha atuh mata urang Islam mah sariring-riring dumadi sarengkak saparipolah jadikeun ibadah nya tuangna jadi ibadah nah Allahumma barik lana bima rojaktana wakina ada bana jadi ibadah katuangna eta karengse lagi pan jadi ibadah nyening alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona waj'alna mina jadi ibadah deui wae eta kangeunteung-ngeunteung jadi ibadah Allahumma kama hasan taqolki pahasin khuluqi eta ngeunteung jadi ibadah reumeuy nya eta kurang dek nyangu rek ngajetrekeun magicom terus digentos gitu magicom ya mah jikom jingjing ka dieu sok di dieu riungkeun a eg i ach o magicom pan ngabuskeun kana magicom teh pan geuning urang teh pan beas teh ayeuna mah geus teu zaman padaringan ayeuna mah dituna dina cosmos terus diganti gitu nah ada cosmos pangul ka dieu ach o es o es cosmos demi Allah teh abdi nu salah eta nu lieur begitunya tah memeh urang mukakeun cosmos memeh urang ngajetrekeun magicom sok atuh ngadua cek urang teh bismillahirrahmanirrahim cetrek daguanya can setengah jam ge asa barudak teh caricing jeung ngalanjut TV heula da teh kungsi lila cepret alhamdulillah ujang geus kajepret kana magit jarna cenah jarna kemudian tukang eta teh tukang kamera nyebut kuota teh kota kota na beak kota naon iya lamun nyebut geser teh disare kayak kurang disare dading aja cepret alhamdulillah ujang geus asak sareng itu sok nya karuang hade ngadoanya ngadua jadi ibadah tah barokah lantaran naon misikanana bismillah nget kajetrekeun anak bismillah jadi ibadah reumeuy urang Islam tapi ibadaheun teh nya eta kang ngising-ngising jadi ibadah apa urang Islam mah urang abus ka WC ari abus ka WC teh pan sampean anu kenca bacina Pak beli bade luncat ka gajeleng ulah di Siti Soledad nu kenca ngadua pan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal tuh cingogo we urang teh di pacilingan jang lo naon dirinya ibadah asli nah da ngadua urangna menang pahala tina doa eta nya kapan geuningan urang jeung pamajikan ge kudu ngadua lunjung gajeleng pan eteh kasih akong gurang wil kadua terang doa urang saresmi terang maknya teh apa paina tuh budakna baraong berapa naik hirup makuma proses lamun prosesna islami kaituna insyaallah nya
aya pandoa anak lamun urang erek digawe pamajikan salaki erek digawean ku salah pamajikan rek digawean ku salaki aya doa anak ti Rasulullah geura sok kergepkeun ari doa anak teh nyaeta Allahumma lakasumtu wa bika salah geus diganti salah Jangan sirup. mau ada pemajikan deh sirup. Oh, saya tanya. Ya eta doa ke pemajikan mah Allahumma janibni saitona wa janibis saiton bima rojak tanah eta apalkeun. Budak geus setuju. Doa anu kitu teu apal. Budak teh bararaong geus dididik atuh. Cuma proses dan doakeun apakeun doa anak eta kitu nah maka jeung kudu ibadah adu'a mukhul ibadah nah maka jeung kudu ngadoa maksud deh sabab adu'a mukhul ibadah doa teh sumsumna ibadah dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum rak anjeun ngadoa ka kami maka kami baris ngaijabah sing jadi doa sing jadi ibadah dan segala rupa ge urang mah sariring-ring dumadi sarengkak saparipola abdi hayang jadi ibadah deui minum deui bismillah deui bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah toh kukatuhu belah ku kenca berjung langtung ya orang Islam kade ya sebab naon pan adab ti Rasulullah kitu mun aya nu nginum bari langtung bari ku kenca heureuyan ku urang geura pan aya dongeng andi jago titukan geuningan nu nonjok na teh kenca wae minum ku kenca bari langtung cuk urang teh hakan kade mun aya nu dahar ku kenca hakan kade eraeun geura dirubah ti ayeuna umat Islam aku katuhu bismillah heula jadi ibadah bismillahirrahmanirrahim tuh alhamdulillah tuh bunga balik aja lah kok pada wong opieun atuh iya rugi jadi ajengan dah keur ngadalang mah hanapun gebog rok nyinong tong angin bugis dawogan minuman segala aya dihadap ke bubuk ya mah cai eungku saya ge herang hiji loh anu eta teh amplop ipis aduh ya rugi jadi ajangan ada itu nuhun lah kita gitunya sing jadi ibadah dan naon oge kurang teh dugi kana naon cenah tadi teh dugi kana opiawan tak itu nu disebat hitan nya Sinten asalna teh Nabi Adam alaihi salam dilajengkeun nyata dipopulerkeun ku Nabi Ibrahim alaihi salam dugi we ka urang ka dieu nya nepi ka urang ka dieu Mang Ajang ramakna disunatan ya abdi dalang Ajang disunatan Mang Ian tukang saon disunatan kahandap teh pakatuluy tumuluy Pak RW disunatan Pak RT disunatan nya Neng Intan keur nyunatan Neng disunatan eta mah keur nyunatan budak gitu jamaah 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 bener hirup mah kumaha urang ya. Mata kolah waka nyebut pedit ka batur lamun urang tara barang bere ulah urang nyebutkeun ka batur judes lamun urang tara daek nanya ka batur ulah nyebutkeun ka batur galak lamun dari urang teh kasepeleun jeung harak da hirup mah kembali deui ka diri matak cekolot jang hirup mah kudu boga asihan ya asihan naon Pak jang jawokan lain nu eta matak lamun urang rek ngadoakeun kanu jadi anak kade ye bisi salah
sabab inung sacidung metu bapak saucap nyata cek bapak jeung inung ka anak nyarita anak larek init digawe ka Bandung kumapokna Jung jang bisi dek init ka Bandung mah didoakeun ku apa cing loba nu mika welas cing loba nu mika asih cing loba nu mika nyaah itu pan kaduana teh siga bener padahal salah pisan kade ieu dirubah ti ayeuna sabab inung saciduh metu bapak saucap nyata ucapan inung sok jadi doa keikhlasan inung bakal nepi tadi jabah ku Allah subhanahu wa ta'ala naon tadi teh jungjang cek si emak jung wae nyai bisi digawe di leding di Bandung dek kontrak di Manggaremah ku emak didoakeun nya sing loba nu mika nyaah sing loba nu mika welas sing loba nu mika asih kitu Pak sigala res apan eta teh padahal lepat ka cida eta kalimat teh nah nitah jadi nu gempor nitah jadi jelema baramaen ari jelema nu dipika nyaah nu kumaha jelema nu dipika welas nu kumaha jelema nu dipika asih nu kumaha nu teu mampu urang keur leumpang di jalan aya nu ngalungsar teu bisa leumpang cek urang teh naon deui ngalikeun itu nyaah teuing nyaah Pak welas kalau gitu komo we nyaah asih karunya teuing urang ngajag-jag boga duit teu aya bere atuh bere tah nu dipika welas nu dipika nyaah nu dipika asih teh kitu jelema nu teu mampu kade ieu doa jadi pelajaran etehnya eceunya ka urang magaduh urang kalih kade nu kumaha cenah teu padarangan nu leres kadoa ka urang kalih teh ye catetkeun ya lamun ka budak rek init-initan mak abdi bade mios ka Bandung kumaha cek bapakna jungjang geura lumaku beral geura miang omat ye ingatkeun ti abah cing bisa kajaga diri jungjang cing jadi jelema dedehan cing jadi jelema welasan cing jadi jelema asihan beral miang kasep kitu kadoa mah cing dedehan cing welasan cing asih ari ngaran-ngaran jelema dedehan jeung welasan jeung asihan nu kumaha nu beunghar karunya nyeuh bere atuh da aya pan beunghar jelema welasan dedehan asihan kitu matak cekolot hirup tong kosong bolontrong maneh kudu boga asihan sia kan di urang salah arti dor asihan ka we dur asihan karana udah teh kitu we lain eta asihan teh sing asihan ya lamun urang geus asihan kata tangga kabaraya teu kudu dipenta bade anak ka kolot dirinya sok kieu bah abdi teh bade meos ieu teh doakeun minta pidoana we ti abah kadang-kadang moal nepi ta doa kolot nah da dipenta kadang-kadang udah dipenta cekolot teh sia ti leutik ti kagedengan menta we ka aing ayeuna dok init menta keneh doa cekolot teh jung dina nyarita anak kitu ge marak mah nyambung kumaha cing welasan ka kolot tapi lamun kolot anu ikhlas teu kudu dipenta sabab doa anu diijabah mah anu teu dipenta ku kolot ku anakna teu dipenta tapi nyurulung nah eta kolot beuh kadoakeun sabab anakna doakeun sabab anakna nurut karo jadi kolot digaweun kolot bantuan beres kolot gering buru-buru dilongok kolot teu boga sanggup buru-buru dikirim kolot gering buru-buru dibawa ka dokter diperhatikeun kolot teh teu kudu dipenta tah doa mah gagertis nyalira mak abdi bade angkat ke Jakarta mak mudah-mudahan cing damang da atos nemeh uang meulih ti dokternya maknya cing kiat maknya doa teu kudu nyebutkeun ieu abdi bade pamit ti mak jung kasep didoakeun ku mak kade di jalan omatnya kasepnya eta kolot tah nu teu dipenta kitu nepi mah nemus mah nu teu dipenta sabab naon ikhlas kadang-kadang pan dipenta mah urang geuningan entah udud euy sok penta meuli olangan teu ikhlas pan tapi anu ikhlas deuk udud yeuh ikhlas nepi tah ka langit tah tembus doa kolot
kumaha sangkan kolot ikhlas sing hade ka kolot ya ridallahi biridal walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain. Karidoan Allah gumantung karena karidoan inung bapak, kebenci Allah juga eta tergantung karena kebencina inung. Kebenci inung bapak teh nah kebenci Allah teh gumantung karena kebencian inung bapak. Namun inung geus benu geus bengkah ka urang Allah ge marido. Gitu. Sinya jadi kolot teh. Ini urang geuningan kolot baheula mah nya. Sakitunya uwihan deui ngadoakeun ka murang kalih ka deui lepat. Sing dedeuhan, sing welasan, sing asihan. Ieu budak jadi berarti ngadoakeun cina jemal, cina beunghar ieu budak teh. Cina mampu. Ta eta doa teh. Urang boga anak ayeuna 2 misalkeun 3 4. Nah kira-kirana ieu geus aya anu sanggup nyolatan urang lamun urang maot. Lamun urang maot geus aya nu ngadoakeun urang. Lamun urang maot aya anak urang anu sanggup ngamandian urang. Cantang tu eta. Matak diperlukeun aya pangajian teh kieu supaya sadar. Naon? Ieu inung jeung bapak supaya budak soleh apa dia teh? Ya, kudu soleh cenah geus ngaranan soleh tong Iqbal. Tahun 2000 anakna kabeh soleh, hayang soleh. Bingung taratah. Liwat. Soleh, ayo. Naon Pak Soleh? Bejakeun ka si Soleh. Si Soleh rek disunatan. Oh. Bade ka mana disunatanana? Ka Paraji Soleh we di jadi anak di Bojong Gesik. Oh gitu. Bade ngangge mobil saha Pak Soleh? Eta nu si Soleh we nu eta ngangkot geuning aya lah. Oh gitu. Saha wae teh kana diwartosan Haji Soleh ta omat bawa. Kamari teh geus ngomong hayeungan milu jeung Mang Soleh. Eta Mang Soleh poho. Kumaha itu jang soleh, aduh babaturan akan omatnya solehnya hidup soleh. Bebas namanya soleh mah lain ngaran sebenarnya nama sifat gitu, karakter kesolehan mah teu dirasakeun ari soleh mah lain ku panon ku rasa gitu. Ieu budak soleh karasana beda kena qurrata ayun ti ceuli harang panon kalau budak soleh mah ku rasa ya, lain kupanon mah geus ngaran soleh dada itu. Tah, urang inung bapak urang baheula boga anak 8 kaurus ku duaan. Ya. Kaurus eta nu 8 ku duaan. Tiap lebaran baju dulagna, baju badugna kabelikeun sok sanajan nganyuk duit MBK. Heuh. Ai ka dia aya MBK. Aya keneh. Oh aya. Masih keneh berjalan. Dinoakeunnya sing buru-buru punah ya kalau mun geus punah kumpul ke umroh ya. Eta anak nu 8 kaurus ku 2 kolot indung jeung bapak ya daharna kadaharkeun sakasakolahkeun kapakean kangajikeun ku 2 jelema 8 urang. Tapi cantang tuh 2 jelema eta nu ngaran inung jeung bapak, nu ngaran si emak jeung si apa, nu ngaran si abah jeung si amu, cantang tuh kaurus ku 8 jelema anakna. So. Carita nama kolotna teh maot, maot gering. Ai geringna teh buruk bacin. Ai garan-garan geus kolot umur 80, 80 pan geus letter B atuh ece. Ye. Kiih didinya ngising didinya letter B teh segala B nyebelikan nyabonge nyebelegu nyaboson nyabelek pokoknya mah letter B we kolot teh inung jeung bapak teh ai dahar korocot ngising didinya kababayan ya cik kira-kira geus aya nu sanggupeun ngurus anak ngurus urang ke lamun ditakdirkeun urang hirup kitu jarang. Nah sakapeung masuk silih suntrung jeung lanceukna ya ceuk nu panengah teh mun di urang we ngurus kolot teh da anakna teh lain urang wae ya mikir da urang teh capek teu adil sok aya mah di maneheun tadi nu cikal tah atawa di maneh bungsu cek nu bungsu teh nu urang tuh si AA cek lanceukna teh maneh atuh jang nu bungsu da maneh keur maju usaha
atau bungsu langsung ngangang pantes nage yo dengekeun urang mah baheula nyusu kasih mak lalepetna mah leuleur keneh pada ayam mah leuleur keneh baheula susu si mak urang mah bagian lalepetna geus saat ayeuna teh pengurus kudu kurang bagian ayeuna mah geus sarua loba duit silih suntrung nya kumaha tungtungna kadengieun ku indungna teh ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat teh menjadi indung tak ulah nepi ka kitu justru kudu paboro-boro lamun indung bapak geus buruk bacin paheula-heula diabdi parebutkeun sok ieu hebatna naon urang teh mulang tamat teh moal kaudan lamun dihitung ku duit wah bisa barahaeun tah kumaha atuh urus we indung jeung bapak urang cing hade nepikeun kapan di Arab mah aya dua jelema sidang dua jelema budak sidang ya ari nu hiji mah adina ngahiji jeung indungna diurus ku manehanana ari lanceukna nu beunghar ngabiayaan nu beunghar teh nu lanceukna teh ngabiayaan terus ke rumah sakit nanaon wah diwowoy terus duit tah kadina teh ji teh ya kursi mah 800 juta kirim nuhun uruskeun hiji waktu tak balik teh dia kenyataan real di Arab parebut hayang ngurus indung hak ngurus lebihkeun kawani ke pengadilan mung ieu masih mama bagian abdi diurus ku abdi di imah abdi deuk dibawa ye ku mah leuwih beunghar leuwih loba duit meh ka urus ku mung urang mah malepas di indung kembali geus ku urang parebut pasea parebut indung hayang ngurus indung bari jeung nah indungna teh boga warisan teu bogaheun nah indungna teh boga emas Pisces Inten teu bogaheun begitu diteang di pengadilan ibu punya apa ibu hanya punya cincin dari tembaga kan boga emas tina tembaga tina tamaga hiji menang dina pandanganna teh kita merebutkan warisan naon cenah itu pada hayang ngurus ieu budak kacida pisan sarolehna yang akhirnya di persidangan diputuskan yang bisa memutuskan bukan saya cek hakim cek jaksa siapa yang bisa memutuskan hanya si ibu sendiri cik ibu bade milih nu mana ari indung pan deukeut mah jeung nu ngurus sok sanajan ngiriman gede jarang panggih mah beda tapi sok sanajan manehna teu boga pangaboga tapi setil kacai digendeng hayang lalajo diakod tuang kadang dihuapan bade ibak diangiran mak mah kajen milih si ujang anu sangsara coba itu eleh wetah nu beunghar teh matak urang engke di mana ditakdirkeun boga indung boga bapak urang nya tuluy misalkeun eta teh pakokolot teh ripuh teu damangan sok paboro-boro sing nyaah ka indung jeung ka bapa deuk iraha urang teh mulangkeun tarima mulangkeun cai susu ya lain kudu dikumah indung sukuna tuluy diinum ulah bisi nyeri beuteung bisi indung geus dincak ti koto lain nu eta mah silip simul jeung siloka tapi naon sing perhatian kalau jadi kolot lebih ka urang bubraga alam dunya teh indung bapak urang kocak denge bapak urang lebih kadang kelang tak-takna lebih ka muncugug bunukna lantaran naon lantaran melaan urang pupunakeun nyurungkuy suku roromeheun indung lebih ka geus ngageang ngahejeunkeun urang teh eta nu sabaraha ratus sabaraha puluh nu pegat uratna lantaran urang bijil kadunya mata lamun teh mah aya hiji budak mancangah kalau jadi kolot aya hiji budak mah saya anu jadi kolot buru minta dihampura di ayeuna ridallah ridal walidain pisutullahi pisutil walidain ceun urang teh budak kabeh oge kali ka anak kudu soleh pan urang ge sarua anak cek indung urang mah urang teh anak indung urang ge sarua anak cek saha cek aki urang mah anak aki urang ge sarua anak kata oge cek saha cek uyut urang
kabeh berarti nuru masa boga indung jeung bapak eta teh anak ngaranna berarti soleh teh nyaeta kudu sarerea. Ayeuna murang kali nu disebat Iqbal Ramdhani kudu soleh insyaallah. Naon sababna ieu budak soleh lantaran indung bapakna soleh. Budak kudu soleh tapi indung bapak teu soleh mah bakal pamohalan eta budak jadi soleh. Kumaha didikan nu jadi kolot. Tas sakitu panginten ti sim kuring. Ti ayeuna sok urang bebenah hirup eteh ece beunghar mah can puguh tapi maot mah geus pasti. Urang ti suksuk ti dungdung neangan dunya beunghar mah can puguh tapi maot mah geus pasti. Deketan Islam, kaji agama, penta doa ti nu jadi kolot, perhatikeun nu jadi kolot. Cing nyaah kadulur, cik perhatian kata tangga. Deuweuh deui jelema nu mulya mah nyaeta jelema anu sok ngamuliakeun ka batur. Urang hayang disebut jelema mulia, tapi urang loba wae musuh eta jelema lain mulia. Sok sanajan manehna beunghar, tapi loba nganyerikeun batur lain nu mulia nu kitu mah, tapi mulia siga bujur hayang. Itu. Jamaah. 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 Kumaha urangna anggar gitu hirup mah gambaran hirup di dunia nya kumaha urangna mun urang bager bakal loba nu ngabageuran mun urang galak bakal loba nu ngamusuhan kitu we balik deui ka urang ulah waka menilai orang lain tapi urang sok ujur urang aya naon kumaha sabab hirup mah berangkatna tina diri pribadi sok nu laras aya mah walar jamaah 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 oh jam sabaraha son mau wayang di daru ai teu wayang teu pae di gentong gitu. Oh, itu gini apaan ti payun ge atos atuh bosen meureun lah. Entong atuh wayang tong dipaenkeun nya. Paenkeun. Bukan gitu dijual ke kades anyar ke boka tentara itu. Eta sakitu nu kapiatur daya wayang da kapaenkeun begitu. Mudah-mudahan ngarupihan kusim kuring dirugikeun teh. Ya guna sidareng manfaatna khususna kangge diri pribadi sim kuring we ketang-ketang memagahan diri gitu. Ari geus ditepikeun kana sajian mah meureun lamun dilanggar teh era-era ku caritaan sorangan gitu. Jadi intina memagahan sorangan da abdi ge sarua ka Badung ka abdi ge da jelema abdi ge nya. Itu mudah-mudahan atuh sasiereun sabeunyereun mudah-mudahan aya guna sira manfaatna aya nu nyangkrung di urang sadaya kaum muslimin wal muslimat sing jadi ilmu sing jadi pangawaruh sing jadi bekal dina kahirupan mugi bae ieu murang kali nyaeta Cep Iqbal Ramdhani nyaeta sing janten insan anu soleh anu tiasa berbakti ka agamana ka ibu ramana nagara jeung bangsana mudah-mudahan tilas hajatna Cep Ajang kalih Neng Intan mugia sing kagentosan nyata kuno langkung agung amin ya Allah ya rabbal alamin sakitun ngapihatur bobor sapano sareng sapakat hapunten anu kasuhun ulih aya saur nu teu kaukur sabda anu teu kariksa hampura anu kateda pileuleyan jejer useup aturai ngaranjeun deui Rabbi habli minas solihin Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin Rabbi habli minas solihin Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warjuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.